Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sarang simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihariatan api kabaheulaan. Kumaha dararamang para wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sijanraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Siruyung Kawung bagian anu ka-35 karya Bapak Sukandarnya. Ieu teh mangrupikeun karya lawas ya, zaman kapungkur tahun 1860-an di mana pengarang nagi Bapak Sukandar ngantunkeun dina tahun 1880-nya para wargi sadayana. Atau pamugia ieu karya dongeng anjeunna nu masih dipedar di zaman kiwari sing tiasa janten landong katineung ka mangsa kabaheulaannya oge janten pepeling wasilah carita dongeng di mana dina karya Bapak Sukandar mah teu boleh perjalanan lalakon manusia anu ti leuletik teh peuri nya papisah jeung inung bapana gitu nya. Tapi eta jajaka teh daek nyangan ilmu nepikeun ka diangkat harkat darajatna teh jadi luhur buah ilmuna. Ratu salajengna dina ieu karya Bapak Sukandar nya seueur pisan pacengkadan nya papaseaan tapi da akhirna mararengse gini nya sok saling lubarkeun saling hampuraan tah akhirna di mana ninggalkeun alam dunia teh dina kayaan tos rengse urusan yang papada jalma seueur pisan pulunganeun dina ieu karya Bapak Sukandar teh luar biasanya siloka kahirupan papatah kolot gitu nya. Dah kumargi kitu hayu urang ngagib ka Bapak Sukandar mangrupi aosan Al-Fatihah sakumaha urang ngagib nya transfer ngintun pulsa kuota di zaman kiwari sakitu gaib ge pandugi nya tah yakin aosan Al-Fatihah bakal dugi ke alam barja. Pamugia Bapak Sukandar sing dicaangkeun alam kuburna ditempatkeun di iliyin taman-taman surga oge sing ngalir ngagolontor ieu karya anjeunna teh sebagai ladang amal khususon ila ruhi ahlil kubur Bapak Sukandar. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu syaulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ighfir lana. Di mana urang resep ngadoakeun nu sanes saleresna mah eta doa teh wihdi ka urang. Kasayan urang resep ngadoakeun nu sanes teh eta teh kanggo diri urang nyalira nya da gratis aosan Al-Fatihah mah. Saumpamina aya nu nongton dugikeun ka 5.000 10.000 nya teras ti saurangna nya ngaoskeun Al-Fatihah kanggo Bapak Sukandar luar biasa janten akumulasi nilai pahalanya anu ngalir ka alam barjah teh nya insyaallah urang ge kakeceretan sadayana nya ku energi aosan doa-doa ieu teh. Kumaha atuh salajengna ieu lalakon Siruyung Kawung bagian ka-35 teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap penonton acan subscribe kana YouTube-na Kisah Tanah Sunda mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jajar carita nu salajengna oge nu sanesna. Nu parantos subscribe simkuring ngaturkeun deui nuhun laksa ketika bingahan atau mugia sing tiasa jantan rencang ngahibur ka para wargi sadayana nya kanggo ibu-ibu bapak-bapana oge pada mulanana pokona mah kum kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh oge ulah hilap di like di komennya nyuhunkeun komentarna naon teh pendapatna gitu dina pedaran dongeng Siruyung Kawung anu di pedar ku simkuring tangtosna benten rasa benten hawanya gitu. Langkung raos upami disambungkeun kana speaker aktif komodo enak bade mayunan bulan puasanya di kana tua masjid geun jam 12 peutingnya di tenggelan eta dijamin supados denyang golong tingkana waktos
sareng kumargi simkuring madang ngadongeng sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor aya iklan tasa umpamina ngaros kahibur ku bedaran dongeng simkuring teras hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu sanes kan udah naon da simkuring mah di sisi lemburan nya sisi leuweung jauh ka ditu ka dieu teu aya kanggo geser pulsa kuota kitu tah kanggo tiasa ngupload we kana YouTube supados lancar supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Siruyung Kawung bagian ka-35 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Atur nuhun kanu ngantos ngagibna nya hapunten anu komen teu tiasa kawaler sok we kararomene dia hapunten oge nu ngagib teu tiasa kasebat hiji-hijina nya pokona mah sing tami-tami berkah naon anu digibkeunna anu disawerkeunna sing kagentosan langkung-langkung kalayan hal anu matak bagja dina hirup urang nya dikabul sadaya hajat-hajatna doa-doana dikaluarkeun tina sagala kabingungna nya digampilkeun rizkina usahana sing direngremkeun rumah tanggana sing dikiatkeun dina sagala ujian cobaanna nya pamiarsa sadayana cag heula anu keur patutunggalan ayeuna urang toong heula kumaha usahana pasurangga dina meruhkeun hatena Ki Jatun sakumaha jangjina anu geus diikrarkeun ka karna hasil oge Ki Jatun anu ngabogaan hate anu kacida teu asna teh sakali ieu mah teu burung liur teu beda we ti es anu dikeueum ku cai eukeur mah memang manehna teh geus taya untupan ngalawan Aki Mursid turug-turug didongsok pisan kuno jadi guruna anu keur waktu tadi mah kapan diandelkeun pisan. Jadi lamun manehna keukeuh bedang basangkal teh manehna rek minta tulung ka saha puguh da guruna pisan geus kabuktian teu mampu bring bae atuh tinang karuka teh teu sirikna ngaleut karna jeung ipah dihareup ngabarengan pasurangga di tukang ngajejer opatan nyaeta Ki Jatun Darwita Madraub Katut Ki Obing anu dihaja disamper ku karna tuh beres paceng kadan teh nya bala wargi ieu hikmah tina papasean teh nya luar biasa ari urang cara nyang hareupanna bijaksana mah nu tadina musuh teh jadi dulur gitu atuh dina daratangna kabung bulang teh lain deui matak ngagetkeunana ka Aki Mursid nini amah Katut Widarma lantaran barang jol teh Ki Jatun mah terus bae nyuuh ka Aki Mursid bari sumegruk neda pertobat kumaha rek teu kaget atuh da ieu teh pan geus tangtu polahna karna ngan anu teu kaharti teh kumaha meruhkeunana oge mireng sikepna pasurangga ka karna harita teh bangun anu lindeuk naker ret deui ka ipah geus matak nambah ka kaget deui bae anak saha urang mana naunana karna atawa pasurangga atawa Ki Jatun tapi sidik dina ngarongheapna teh bareng jeung karna katurug-turug terus deui ku karna teh ditungtun sina munjungan ka nini ama tapi eta kaget jeung kahelok teh ngan ukur disidem dina jero hate ebrehna kaluar mah ukur nembongkeun ka bungahna we anu pohara ku ayana tindakan Ki Jatun anu teu disangka-sangka ti tadina ngan barang anu silih hampuraan geus beres terus dituluikeun ku obrolan anu teu kurang-kurang mata keraketna duduluran ngagorehel weh yen nyimojang teh giringan calon batur sakasur anu jadi incu
Atupangna Ki Jatun jadi Malik hade teh sasat panggawe karena anu geus hasil bisa meruhkeun Pasurangga. Paingan leungeun Pasurangga dibengker ku Awalun heuda geuning kitu lalakonna. Malah anu leuwih-leuwih bungahna pikeun Aki Mursid mah eta ku ngadenge ucap-ucapanana Pasurangga oge Ki Jatun anu ngedalkeun ikrar di hareupeunana yen ti samet eta maranehna teh rek ngeureunkeun sagala kasalahan anu matak ngarugikeun ka sasama. Malah ayeuna sabalikna yen tanagana teh sasatna diancokeun pikeun nulungan ka papada kaula anu memang bener-bener perlu dibere pertulungan. Beres sagala urusan di Bungbulang, Pasurangga Ki Jatun katut Darwi tamah baralik deui ka Nangkaruka ngan harita madraub jeung Ki Obing anu teu marilu baralik teh lantaran tacan seubeuh ngadenge kumaha dongengna karna. Anu saterusna karna ditanggap lalakona waktu manehna ngablecet mabur teh dina peutingan diragragkeunna ku Pasurangga nyapikeun anu ngadarengekeun mah geus matak helok deui bae nu aya atuh pikeun Aki Mursid mah sajeroni ngarasa bungah teh terus bae mamatahan ka karna yen sagala ilmu panemu teh kudu tetep dipake nulung ka sasama anu ngarandapan katunggaraan. Ngunaan ilmu panemu hasil guguruna ti Tuan Behram teh di omat-omatan ulah gana-gana ngagunakeun lantaran tetela matak ngabahayakeun buktina geuningan leungeun Pasurangga teh nepikeun ka molopog kulitna teu beda we tinu dileog. Kira-kira saminggu ti harita kurunyung teh Pasurangga datang deui ka Bungbulang dibarengan ku Ki Jatun katut Darwita perlu namah rek pamitan ka Aki Mursid lantaran poe isukan manehna teh rek mulang ka Jampang Kulon. Isukna dina beralna Pasurangga miang ninggalkeun Bungbulang karena jeung Qodar katut Ki Jatun sarta Darwita mah pada jajab nganteurkeun kanu rek mulang sapunyere pegat simpai paturai patepang deui lantaran satungtung aya umur mah piraku teu dikeresakeun ku pangeran bisa paambrok deui kalayan aya dina kasalametan. Karena jeung Widarma ngajajabkeun ngan nepikeun ka Pakenjeng tapi ari Ki Jatun mah jeung Darwita terus marengan rek nganteurkeun nepikeun ka Cikajang. Jalana ti Pakenjeng teh rek mengkol ka Cikupa lantaran harpanana mah sugan bae aya wahon anu ka Sumadra ulah-ulah aya nu terus ka Cikajang atawa ka Garut pisan nyaeta wahon-wahon anu sok narik peti-peti ente. Nah atuh ari anjau ka Cikupa ari breh teh mireungeuh anu keur galungan nyaeta Bah Bejo jeung Ki Ardaim bari disaksian ku Bah Jagur. Harita teh meneran pisan waktu Ki Ardaim keur ngagedebut Nangkuban anu saterusna rek ditimpah deui dijejek ku dampal suku Jebragna Bah Bejo anu geus ngahyat rek ngahanca sirah Ardaim. Pasurangga barang mireungeuh ieu kajadian teh mun keur waktu baheula mah paling-paling ngaleos moal ieu teuing ambil pusing kana urusan batur tapi ayeuna mah beda deui jiwana geus mimiti bersih dieusi tekad sejanulung kanu butuh sejanalang kanu sangsara geus teu mikirkeun deui mana anu bener mana anu salah tapi anu perlu itu jelema teh anu rek dijejek sirahna kudu disalametkeun. Kalawan teu mikir panjang deui Pasurangga ngablesat muru ka Bah Bejo samemeh suku Jebrag keuna kana sirah Ardaim badan Bah Bejo geus ngoleweng manten lantaran kaburu dijewang ku Pasurangga. Lir gelut tuh jawara eta saimbang eta. Jawara Campang jeung jawara Banten. Eling baraya nandasa manusia teh dosa euy. Cek Pasurangga sanggeus ngageuweungkeun Bah Bejo. Ai sedan ti mana sia teh rek ngadon sosorok kojor atau kumaha ieu teh? Jol-jol ieu biung bae ka urusan batur. Bah Bejo nyeuneu oge ngarasa kaget dumeh teu katiten ti tadina jol-jol aya nu ngageuweungkeun kana awakna. Kaula mah manungsa baraya. Mana wani nyegah oge kana kalakuan Andika nu rek binasa ka papada kaula.
Mung setan mah tangtuna oge kaula teh nyeungseurikeun ngarasa atoh nu anu deuk ditanda sate. Pasurangga nambalang, naon si Ardaim manika teh ha? Cek Bah Bejo muncereng ka Pasurangga. Ardaim, kaula mah teu wau jeung nu ngaranna Ardaim. Saha kitu manehna teh? Cek Pasurangga malik nanya bari kerung saperti anu keur nginget-nginget. Tuh gede, mana ulah rek kumangku kawas wali. Tah, iya si Ardaim teh jelema anu baheula kanu jadi guru, lukap lanyap camplak ka kaula. Tuh gablok rasa rumah saya manehna teh jadi murid kaula. Anu macak ayeuna ku kaula aku diwara. Ngarti? Ngari itu Andika. Cek Bah Bejo meniti burial buncelik we bari nunjuk-nunjuk kaki Ardaim anu masih keneh nyuu. Nya komo kitu atuh baraya, kaula moal ngantep. Ngaran-ngaran guru mah kudu wedi asih ka muridna, teu beda tinu jadi bapa ka anakna. Tapi Andika mah teteh larek mateni geuningan. Lain carana atuh ngawarah kitu mah. Mataku kaula bakal dicegah. Bener-bener Andika teh bedogongnya. Nah Andika tewaruka kaula nu ngaranna si Bejo ti Banten. Tuh, bideung adik kaula oge si Jagur ti ujung kulon. Geus ngadeng eta can. Bah Bejo mani pepeuleukeuk naker, jabat ti nepak dada teh ciduna oge meuni munsrat we ka hareup kabawa ku norostosna omongan anu teu beda we ti sangrai jagong. Pidakaning oge ngaran dipake kumagung pisan. Kaula oge ye si Surangga ti Jampang Kulon. Tuh, itu tuh Ki Jatun teureun nangkaruka geus ngadenge eta can. Cek Pasurangga kalah ngahualkeun. Ardalepa ditanya kalah malik nanya li ngajawab nu sabenerna. Nah naon jadi maksud Andika teh ha? Maksud kaula mah rek nyegah kana kalaukuan Andika anu teu wajar, nu ingkar tina rasa kamanusaan. Cek Pasurangga ngajawabna tandes. Ulah kalah ditanggap teuing kakak. Samual keur we kadinya. Tuman teuing. Bah Jagur nambalang, jeleng bae manehna luncat ka gigireun Bah Bejo, ngabedega nyang hareupan Pasurangga. Ki Ardaim anu harita geus eling tina kapaehanana, manehna ngadenge anu keur hoghag. Ku kitu namah manehna teh ngarti sarta nyaho yen aya jalma sejen anu boga maksud ngabelaan ka manehanana. Nyah cengkat red ka Pasurangga teu wau, tapi barang red ka Ki Jatun sanajan teu wawuh oge tapi manehna teh wawuh munding mineng papanggih ngaliwat di Cikupa. Munding tak kitu ya wanata. Ai wawuh munding kumaha wanata? Munding sok wawuh. Munding sok ngobrol deh. Wah pernah kan sok ngabadungan munding ngobrol nih. Jung manehna nangtung rumanggil rek nyampeurkeun ka Ki Jatun, tapi Bah Bejo ngagentak rek newak ngan orokaya. Pasurangga teu cicingeun, manehna rikat ngahadang anu antukna pikeun Bah Bejo mah jadi puru kuntul kari tunggul lar gagak kari tunggak teu anta parah deui ngan hiuk bae ngirimkeun panimpugna ka Pasurangga bongan make wani-wani ngahalangan kana karepna. Pasurangga rikat ngakiwar bari nakis, Bah Bejo nimpugkeun di pereupna kana iga burung. Pasurangga ngalegot bari meupeuh pigeulang anu antukna mah dur bae duanana padungdung geus teu bisa dicegah deui. Bah Jagur atunya kitu keneh lantaran manehna keukeuh aya karepna anu teu hade ka Ki Ardaim, sedengkeun Ki Jatun keukeuh deui ngahalangan anu antukna mah ieu oge deur bae patelak. Masing-masing ngagunakeun wosen katut jajatena ngan anu teu pipilueun teh Darwita. Manehna ngoloyong nyampeurkeun Ki Ardaim tuluy dituyun di bawah ka sisi. Pugu we ayeuna mah Bah Bejo teh manggih tandinganana, jurus-jurus dina ulin padingdang nu sakitu ampuhna teh kalakah ngablesur teu puguh nobrosan angin. Atuh jurus-jurus Pasurangga tutungkusan palabuhan ratu teh dina ulin Karanghawu nya kitu keneh
ting karpos teu bisa nembus kana sasaran lantaran Mbah Bejo oge lain mangrupakeun lawan atah-atah itu ieu sasat geus dieusi ku pangaweruh anu lain hampas-hampaseun. Ngan anu katempo bangun anu ripuh teh nyaeta Ki Jatun. Teteh lah dina nyang hareupan wewosena Mbah Jagur teh siga nu berat naker geus aya 2-3 kalina manehna kabantingkeun jadi korban gerakanana badak Cihea ngan bubuhan manehna teh kaasup anu ngabogaan kekuatan anu lain lumayan hebatna. Manehna masih kene bisa tahan yang hareupanana malah tempo-tempo mah Mbah Jagur oge make ngalaman tikusruk oge keuna ku timpugan jurus Ciwaringin atawa tenggelan serapang leler ti Pasurangga. Darwita anu harita nyaksian ngarasa seber oge sok sieun anu jadi guruna tinemu jeung bobor karahayuan lantaran ngilikan gerakanana Ki Jatun teh lah geuningan aya di sahanapeunana Mbah Jagur. Ras manehna inget ka karna nu tangtu aya keneh dipakenjeng, manehna teu mikir deui, sangeus bebeja heula ka Ki Ardain, blecet bae manehna lumpat balik deui ka pakenjeng rek bebeja ka karna. Untungna teh karna jeung Widarma araya keneh lantaran dina nganterkeunana tadi teh ngaliwatan heula pakenjeng geus ngambah jalan anu ngabulungbung ka Cikupa. Atuh tekung silila oge geus kasusul ku Darwita sarta tekung si ditanya heula derekdek bae Darwita teh nyaritakeun papanggihanana malah cenah Pasurangga jeung Ki Jatun teh ayeuna keur jojoh keneh. Di bejaan kitu teh karna teu ngalobakeun tatanya blecet bae manehna lumpat miheulaan Widarma jeung Darwita mah cul bae pandeuri ting blecet naluturkeun. Barang breh teh kana tempat galungan teteh lah Pasurangga teh keur jojoh tacan aya nu kasoran ngan Ki Jatun kasampak teh geus ngarempeyek lantaran tak-takna kabeunangan katiban ku tenggelan ujungan. Ngan barang rek ditimpah deui karena gancang luncat ngahadang, duk leungeun Mbah Jagur teh awor jeung leungeun karna anu tumrapna ka Mbah Jagur teu kira-kira ngaranjugna manehna nepikeun ka ngejat sababaraha lengkah ka tukang sarta leungeunna karasa singsireumeuun sedengkeun karna mah teu regrog-regrog. Sangeus ngahudangkeun Ki Jatun manehna ngagentak malih ka Mbah Jagur. Gus datang deui bae setan-setan andon suka bebela teh. Ceuk Mbah Jagur morongos tadi mah rada reuas oge lantaran leungeunna teu beda we tinu ditahan ku beusi. Tapi barang ret ka karna nu dianggapna masih keneh budak satepak bau keneh jari ngao, manehna jadi timbul nafsuna. Deuk dianggap setan, deuk dianggap naon oge teu jadi halangan. Pokona kaula datang pikeun ngabelaan mitra kaula. Tapi lamun anika teu sudi nyang hareupan kaula, leuwih hade nyingkah. Kaula moal ganggu ka sing sabaya anu teu nyieun kajahatan. Tapi lamun anika keukeuh murugul, ulah disangka si karna bakal ngejati pakalangan dina ngabela bebeneran. Karna nambalang, dua leungeunna geus manco dina dada ngawangun pasangan gerakan Dewa Samadi. Walah, orok borong becus miwir sia. Mbah Jagur kituna teh bari ngahiukeun jurus gugur gunung. Disangkana karna teh keur boga panyakit mengi meureun peda eta dua leungeunna dirapetkeun dina dadana. Puguh we atuh mangrupahakaneun anu kacidahipuna, puguh Mbah Jagur teh teu ati-ati nganggap remeh kanu jadi lawan. Balu karna manehna sorangan anu kudu ngaranapan mamalana, sakilat karna muka dampa leungeunna, des pigeulang leungeun Mbah Jagur digunting. Srog suku katu karna maju ngabarengan tenggelan jurus kembar anu teu bisa disingkahan deui ngacedak neumrag kana dadana Mbah Jagur. Mbah Jagur kontan atuh kadak ngabebengkang teu beda we tinu ditubruk ku tanaga satanding gajah. Tapi lain oge teueuh ujung kulon lamun manehna kudu ngalungsar di pakalangan mah manehna rikat ngagurinjal hudang sarta sebrut baina raja ngagunakeun jurus runtag jagat. Karena rikat ngelelep nandingan gerakan Mbah Jagur ku gerakan Urai Kobra, sangeusna ngababuk pigeulang manehna muntas jalan bari nejehkeun sukuna kana bincurang lawan. Tapi Mbah Jagur cukup ringeus, manehna ngakentak narik sukuna sarta langsung ngarobah kuda-kuda, bareng jeung celekna karna kagigireunana bari ngahiatkeun leungeunna nu rek dipake nimpug bunu, Mbah Jagur oge ngahiat nakis. Tapi orok kaya leungeun kenca karna teu katiten sama sakali
ngablesat di handap ngarojok iga sedengkeun leungeun kenca Bah Jagur ngahiuk di luhur rek ngababuk hulu. Nu akhirna itu ieu kabeunangan Bah Jagur ngagetruk igana ditotog atuh leungeun kenca Bah Jagur ngagejret kana sirah karna ngan masih untung sirahna masih kaburu dibalieurkeun. Lamun teu kitu mah geus hanteu sirahna anu bakal kabeunangan. Widarma Darwita Ki Obing jeung Ki Ardaim mani peureum teu kuat narempokeunana lantaran kusangkaan maraneh nama pinas ti badan karna teh bakal ngarempeyek katiban ku tenggelan ujungan anu bobotna ratusan kati. Tapi buktina karna tetep dina kuda-kudana sedengkeun Bah Jagur mah ngajaul kaget lantaran tenggelanana teh namag teu beda we ti nu neunggel karet. Bah Jagur teu wudu mani molotot nelek-nelek ka musuhna anu keur tetep teu ngarobah kuda-kudana bari musuhna hirup kene atawa memang geus ngalepaskeun nyawana bari nangtung. Tapi teu kira-kira ngaranjugna barang karna nyarita bari nyerenge. Aye kisilah nah kalah melohok empe katugeran narajang deui. Wah sugan teh geus kojor sia ceuk Bah Jagur nyumputkeun ka kagetna. Taca nepi ka waktuna baraya nyawa kaula mah aya nu ngatur deuleu. Taca nepi kana ajal mah moal leupas teu pupugu. Aing deuleu aing ayeuna dilepas kunana. Bah Jagur bari nyuruntul ngahiukeun deui tenggelanana anu diincer teh sirah karna rek dibeulahkeun. Karna ngagentak ngelelepkeun sirahna dina gerakan sero nyusup bari nakis manehna ngaporengkal ka kenca anu disangkan ku Bah Jagur mah musuhna teh tangtu rek ngagunakeun deui gerakan nu saperti tadi. Anu matak manehna ngagentak ngangsrodkeun suku kencana ka hareup saolah-olah rek nutup gerakan lawan. Sedeng dua leungeunna geus sadia di hareupeun dadana pikeun ngalakukeun pada rajang, tapi tetela karena teu ngarobah gerakanana ku kituna mah kadudukan badan Bah Jagur teh jadi nongongan karena anu tumrapna ka karna mah mangrupakeun hiji kasempetan anu kacidahadena sarta kalawan sakilat naker manehna ngirimkeun jurus cibagendit anu dijojo teh punuk lawan. Bah Jagur kacida ngaranjugna sarta kakara surti yen manehna teh geus katipu ata-ata ngagentak manehna malik nyerong atuh tapi geus leuwir teuing jurus cibagendit teh kaburu nyerang manten kana punukna anu antukna mah Bah Jagur nyungkruk ti kusruk ragrag semungenca. Tapi Bah Jagur memang bener-bener kuat palawargi ngagentak manehna ngorejat deui ret ka musuhna anu keur ngadago ngawangun pasangan si pecat nyawa teu loba pamulah deui sabrut bae Bah Jagur narajang ku gerakan badak cihea hilek karna ngenca jebrot gerakan si pecat nyawa teh tina musasaran sirah Bah Jagur ditungkup ku leungeun kenca sedengkeun dampa leungeun karna anu disangigirkeun teh ngajebrod kana beheungna anu antuk lemah Bah Jagur teh leungit budi ilang daya. Cula badakna teu bisa digunakeun lantaran ngeplos ngahanca tempat kosong malah badan manehanana anu ngarumpuyuk teu beda we ti kapaskeun aku ibun ngalungsar di pakalangan bari gegerungan. Geus kitu red karna kapasurangga duanana masih keneh jojoh da puguh saimbang sagala-galana. Kesit sarua kesit ngan dina kepengan nyata pasurangga teh rada katiti dina kepengan tenggelan kepeng sera teh tetela teu bisa nandingan tenggelan ujungan anu dipiboga ku Bah Bejo. Mun kabeneran Bah Bejo kabeunangan ku tenggelan kepeng sera atawa ku tenggelan ciwaringin sigana teh manehna mah teu kerel-kerel. Tapi lamun pasurangga anu kabeunangan ku tenggelan ujungan manehna nepikeun ka ngampoyong kawas nu rek labu ngan salametna teh lantaran kaburu ku ngajaul ka tukang pikeun nyalametkeun diri. Waktu pasurangga kabeunangan deui tak-takna ku tenggelan ujungan manehna tepikeun ka ngarempeyek anu saterusna tepak deku leungeun kencana nahan kana taneuh sedeng leungeun katuna geus ngangkang di luhur pikeun nakis leungeun Bah Bejo anu harita geus ngahiuk deui rek mindo ngagebug. Karna ngarasa paur ku kasalametana pasurangga ngagentak manehna ngablesat luncat ka hareupeun Bah Bejo hiuk tuluk leungeun Bah Bejo awor jeung leungeun karna hiuk cedak jurus cibageuni teh neumrag kana dadana Bah Bejo anu ngajadikeun Bah Bejo ngajareg-jeg mundur lantaran kabentur ku tanaga anu pohara.
cobi ka pengger pasurangga. Ceuk karna ngagero lirih bari panon mah tetep manco ka hareup. Ai ngabongohan sia kunyu, ceuk Bah Bejo morongos ka karna. Kapaksa baraya hampura we karna nembalan. Sasa teh tu di olang tu di naon ngadon jabung tu malapung kawas nu geus teu betah bae sia di alam dunya teh ceuk Bah Bejo mani buncelik we panona. Kaula mitrana lawan Andika. Dengikeun baraya. Perkara di dunya mah betah teu betah deuleu. Pirakani ngumbara. Inter sia kunyu ngajablog teh tampanan sia ieu. Ari bener sia mah hayang geura manto ka akhirat. Ya. Ceuk Bah Bejo bari ngahiukeun peureup jurus ku guru gunung anu geus kakoncara ampuna. Rek balik mah teu kudu make parantaran peureup Andika baraya. Ceuk karna bari jingkrak sebrut ngirimkeun jurus nugar lemah dina ulin Cibagendit. Bah Bejo jadi boga rasa asa dicoo gado sakilat manehna ngakilep. Ya, dampal sukuna dipake najong kana pigelangan karena rikat narik di leungeunna ngabarengan suku katuhna ditarik ka tukang jadi sajajar jeung suku kenca. Sorog deui suku katuhna dikahareupkeun ngabarengan leungeun katuhna ngabuskeun jurus jongjolong notog. Tapi oro kaya Bah Bejo ngagentak ngageser nyorong bari satekah polah rek newak pigelang leungeun lawan, tapi sama sekali kumanehna teu katiten leungeun kenca karna nu ngahiuk ngepret kana beungeutna dina gerakan kurame ngabinti anu ngajadikeun Bah Bejo ngagero sarta ngadadak dedeulanana ranyai kunang-kunang lantaran panona ngadadak cimataan. Sabot kitu, hiu jebron jurus jongjolong notog teh ngahanca carehamna Bah Bejo. Sanajan harita Bah Bejo usaha satekah polah ngejat mundur pikeun nyalametkeun dirina supaya terus-terusan keuna sasaran, tapi gerakan karna teh leuwih cepet. Manehna rikat luncat bari nyabetkeun sukuna kana bincurangna Bah Bejo. Pugu we memang tanaga Bah Bejo teh keur dipuseurkeun pikeun ngejat ka tukang. Barang beuk teh bincurangna dibajeg, awak Bah Bejo teh beda we ti tangkal kai anu dituar ti handapna. Geus teu loba pamolah deui ngan gedebut bae ragrag diuk pisan. Ngan anu mata kaget teh ari jret ari brot bae hanapeun bujur Bah Bejo teh aya nu disada anu ngajadikeun Bah Bejo terus ngayek-yek diuk teu wanieun cengkat. Dalah karna oge nepikeun ka ngejat lantaran ngarasa reuwas anu lain di kieuna. Tulung Ali. Ceuk Bah Bejo kekeleuweuhan bari minta tulung ka Bah Jagur anu harita kakara jajarig jegan hudang karna kaget sarta reuwas anu lain di kieuna. Barang mireungeuh polah Bah Bejo anu keur pupuringisan bari manehna jongjon diuk bangun anu rapet kana taneuh. Karna jadi panasaran sok sieun bujur Bah Bejo teh kapanggang ku cucuk rungga gancang ku manehna disampeurkeun. Tapi barang geus deukeut karna ngadadak ngejati bari nungkupan irungna lantaran jadi beda aambuan mani meleding ngababu kana liang irungna. Bah Jagur barang mireungeuh Bah Bejo anu geus payah pisan teh ngagentak manehna muru. Ari srog heuh nya kitu kene manehna oge ngagero bari mengek irungna. Bah Jagur ngomongna jadi ngirung lantaran masih keneh mengek irungna. Tulung Adi, tulung. Ceuk Bah Bejo humarurung bari gupai-gupai rek neangan pamuntangan. Atuh Bah Jagur teh meuni ngap-ngapan oge kapaksa nyampeurkeun leuwih deukeut. Kerewek Bah Bejo muntang ka Bah Jagur, anajung teh nangtung, paingan bae da bujurna jemlong. Bah Jagur menimbal nges lantaran kumanehna kabireung aya nu nyurudjud di jeroun calana Bah Bejo ngalei kana mumunjangan. Mana horeng Bah Bejo teh kababayan. Kalawan temiro sia kasakura anu araya di dinya gegag Bah Bejo bari satengah dipapah ku Bah Jagur indit ti dinya.
Pamiarsa sadayana, cag urang tuna heula kaayaan Bah Jagur katut Bah Bejo anu arinit bari menang wiwirang anu pohara. Ayeuna urang toong deui kumaha kaayaan Jaja saprak diragragkeun ku Karna. Sanajan bener Jaja geus kungsi diragragkeun ku Karna, tapi ari hatena mah masih keneh ngarasa penasaran, harita oge masih keneh sanggup ngalawan lamun segarna teu kaburu ngabelecet mangpret kadua Tuan Behram lantaran kagareuwahkeun ku urang lembur anu murudul bari sabedog-bedogna. Kukituna Jaja jadi getol ngulincerna, lemburna Bah Jagur teh teu sirikna unggal poe di langlangan. Kahiji memang keur ngintip-ngintip Bah Jagur sugan geus datang, kaduana heusugan bae bisa tepung di jeung Karna didinya, lantaran angkeuhanana mah pasti manehna teh bakal datang ulampreng deui. Manehna yakin tangtu aya hubunganana jeung Ipa, moal teu nyieun gara-gara Karna teh anu sasatna mang maleskeun Ipa. Tapi teu burung Jaja teh kabolosan, keur waktu manehna teu keur init-initan lantaran aya halangan, karena ngurunyung datang deui ka pajamian, atuh dina Jaja ngulincer deui ka padumukan Bah Jagur teh ukur menang bejana we, malah cenah dina initna deui Ipah di bawah sakalian. Manggih beja kitu-kitu teh geus teu we dina hate Jaja yen ayeuna Karna ngomplot jeung Surya, tapi teu lila meunang deui beja cenah pangna Ipah milu ka Karna teh lantaran hariwang ku Surya dumeh ti heula Ipah kungsi rek digadabah kahormatanana ku Surya. Manggih deui beja Surya ayeuna geus teu diaku ku Bah Jagur, geus diusir malah teu meunang cicing di imahna, nyapikeun Jaja mah ieu beja-beja teh teu wudu matak uleng mikiranana. Lantaran Bah Jagur terus ngampleng teu embol-embol, Jaja aya maksud rek nyelang heula ka Garut pikeun bebeja ka Gumilar supaya ulah dedeupeun sarta arep-arepeun. Ngan oro kaya waktu bebeja ka inung bapana sama sakali teu ngidinan, Nyi Edah atunya kitu keneh kakarapok oge Jaja nerangkeun maksudna. Nyi Edah mah jol-jol alum we nembongkeun bubuden anu sungkan ditinggalkeun. Atuh Jaja kapaksa ngabatalkeun niatna, tapi ari ngulincer mah terus bae teu weleh ngadedengekeun sugan bae manggih katerangan di mana Bah Jagur ayeuna ayana, anu pikeun kolot-kolot namah teu wudu matak nimbulkeun ka hariwang oge. Jaja teh katempona manika cida pisan totowohanana, padahal kitu gawe teh ngan sakadar pikeun kepentingan batur. Kana pagawean di imah ayeuna mah geus cul pisan, ka sawah geus tara daek ngurus, geus tara daek neang cai-cai acan, ka kebon atunya kitu keneh geus ngajejemurung barala teh tara ieu daek ngorehkeun, katungkulkeun teuing ku pagaweanan anu tara aya di imah ngulincer we sapopoena. Kukituna Panuria jeung Pasamsi dek bae baradami nyaeta pikeun ngajodokeun Jaja jeung Nyi Edah kalawan sagancang-gancangna. Lantaran lamun geus kabeungkeut ku pamajikan mah Jaja teh moal kitu-kitu teuing totowohanana, moal cul naon deui da puguh geus boga kawajiban. Ari ayeuna mah kapan kalakuanana teh teu beda we ti nu murag bulu bitis, lamun seug ditanya jawabanana teh cenah ngan sakadar rek nohonan amanatna nu jadi guru, rek neangan Bah Jagur pikeun maluruh anakna Gumilar anu baheula kungsi diculik ku Bah Jagur teh. Saperti dina peuting ieu ti bada magrib keneh Pasamsi jeung pamajikanana teh keur uplek we ngadarongeng di imahna Panuria, anu dibadamikeunana teh teu ieuh jauh tina ngobrolkeun Jaja jeung Nyi Edah. Atuh Jaja jeung Nyi Edah ngadarongengna teh misah di pipireun imah, ngampar samak handapeun tangkal jambu anu ngarang kadak, bersih lalening puguh da poena sok diparake ulin ku barudak. Mun teu kagareuwahkeun mah ku ombi anu nyusulan nya moal teu kajongjonan anu keur paduduaan teh, jurung kunung Jaja nangtung ngembing Nyi Edah,
ting keteyep bangun anu senggah lalempangna teu sirikna paseret-seret. Nepi kalawang dapur ting bulbus nyamperkeun kolot-kolotna anu keur ngariung keneh di tengah imah. Mun Jaja sila meneko Nyi Edah mah emok mando. Gereneng panuria nerangkeun hasil babadamian yen bulan hareup teh Jaja rek dirangkepkeun jeung Nyi Edah moal direnceng-renceng cenah supaya salamet bae ulah pinanggih jeung halangan harungan naon-naon. Boh Jaja boh Nyi Edah ngadenge keterangan panuria kitu teh taya reaksi naon-naon iwal ti sakilat silih reret bari ting rarenyunahan imut. Pugu da eta anu diarep-arep oge teu togmol so teh murihit kanu jadi kolotna. Jaja teh rumah satacan boga pacabakan anu ngabaku. Bener eta ge aya sawah aya kebon pikeun hirup di kampung mah moal nepikeun ka teu cukup. Tapi da masih keneh dipiboga kudu jadi kolot heunya lumayan pakaya panuria teh lain saeutik-saeutik nu kangaranan balik ti delik kitu atuh. Dina mulangna deui kalemur teh jaba mawa duit anu lain pangaji saeutik-saeutik mawa dina emasna oge meni aya kana limana mangkaning ringgitan. Kumanehna ditungtut dijualan nya hasilna dibeli-belikeun kana sawah jeung kebon. Di lembur nama panuria teh pangmencrangna minangka bentangna pangabogana taya nu nandingan di leluwek lembur manehna mah. Sakali mangsa Jaja kakarapisan kaluar ti lemburna anu maksudna marek liar ka pademukanana Bah Jagur. Sanggeus nepi ka jalan jajahan alusna teh ngaraneg heula ret ka beulah kenca temong di lebak teh aya nu keur ting arungkug duaan laleumpang maju ka lebah manehanana. Nilik kana dangdanana mah bet matak nungtun ka panasaran diarikeut bari sarungna dibebeurkeun anu saurangna mah calanana teh hideung kampret bodas tapi ari nu saurang deui mah bidas bodas. Lep eta dua jalma teh teu tembong kahalangan ku tanjakan anu rek disorang. Jaja atuh anggur gek diuk di luhur batu sisi jalan ngarasa panasaran meureunana hayang nyaho saha-sahana dumeh nilik dangdanana mah kawas-kawas urang jauh. Nah atuh ana pecenghul teh tembong sabel genjeurna ti kadeuketan. Jaja mani ngarenjag kaget dumeh anu ngarong heap teh tetela jalma anu wawuh anu tayalian Gumilar jeung Pamajid. Atuh teu sirikna ngarontok Jaja teh bakating ku bungah-bungahna nya kitu deui Gumilar ketut Pamajid dina silih bagiakeunana teh make jeung rambisa kucimata sagala. Bring tiluanana arasup ka lembur Pamajid jeung Gumilar disimpangkeun ka imahna nya pikeun Gumilar mah lain deui bungahna eukeur mah bisa reureuh samemena turug-turug dina neangan teh bakal aya pinganteureun. Manehna masih apal ti lemur Jaja ka lemburna Bah Jagur teh teu sakumaha jauhna ukur kahalangan ku salembur. Barang purung ngadongeng oge Jaja geus wakca balaka yen Bah Jagur teh dina waktu-waktu ieu mah keur suwung di lemburna imahna oge dikunci. Nu aya teh ngan pajamian muridna dumeh tanpa daksa damun seug teu kitu mah piraku teu gentel keak dibabawa ka ditu ka dieu. Terus ngancrut meureunnya ja lantaran teh teh kungsi ngajorag ka ditu ka Mamang malah datangna teh duaan jeung Mbah Bejo ngan terus malabur deui teh. Jadi ku Mamang teh can kaburu ditanyakeun ceuk Gumilar bari ngareret ka Pamajid. Kutan paingan atuh di dieu teh aya nu eta Mbah Bejo sanya ceuk Jaja ngadadak ngariuk kaget. Eta dulur sapaguru anana Bah Jagur satali 3 uang atuh Bah Jagur jeung Mbah Bejo mah ceuk panuria nemrong saolah-olah ngajawab pananya anakna. Ari anakna aya jang Jaja? Pamajid nanya ka Jaja. Si Surya ki nu mawi teh aya manehanana teh tos diusir ku Bah Jagur. Jaja bari ngareret ka Gumilar. Diusir? Ih tampolana tuh. Nah ka anak teh nepikeun ka kitu-kitu teuing.
Diusir? Ih, tampolana. Nah ka anak teh nepikeun ka kitu-kitu teuing. Pamajid bari gogodeg. Tina perkawis taki kumargi gagal waktos ngajorag ka mamang teh ya. Dina waktos mulang ka lemur teh teras bae diusir. Cek Jaja ngajelaskeun. Nanya ari ku nafsu teh nepikeun ka poho ka anak. Pamajid beuki kerep gogodegna. Lantaran hayang buru-buru menang kapastian, sugan we ayeuna mah Mbah Jagur teh geus datang ka lemurna. Sanggeus reureuh aya kana jamna, poe eta kene oge bral bae Pamajid jeung Gumilar teh arindit kalawan dianteur ku Jaja. Datang kanu diseja teh tetela imah Mbah Jagur teh dikunci kene. Bring atuh ngajugjug ka imah pajamian. Ulah kapalang lengka sugan bae pajamian bisa mereka terangan tina hal ayana wijana. Kasampak teh di imahna pajamian aya nu keur hoghag bangun nu pasea. Sing horeng teh Surya keur parearea omong jeung pajamian. Ngarasa nyeri hate meureunnan ku tindakanna pajamian. Dumeh geus ngajurung Ipah sinami luka karna. Padahal Ipah teh geus diancokeun pikeun pipamajikanna. Ari rong heap teh Gumilar datang, Surya paparahna mah rek kabur jalan dapur, tapi Jaja rikat ngahadang ti luar. Rek ngalawan heung ngarasa seber ongkoh deui aya Gumilar anu geus kanyahoan wewosena, ngan barang ngareret ka Pamajid, kacida ngarasa kagetna dumeh harita babarengan jeung Gumilar. Bener salmur teh mah pada urang Cicapar, tapi ari kudu milu mah nyusul-nyusul ka ujung kulon. Asana teh temata kaharti. Kukituna Surya tengayakeun pamolah naon-naon iwal tika paksa nurut we digiring sina asup di kajero imah. Gek sararea dariuk di jero imah sedeng pajamian masih keneh rungah ringeuh kadatangan semah teh. Nu apal ngan sora Jaja nyaeta anu tadi pupuntenan mangkaning nurutkeun pangdengen mah semah-semah teh aya kana 2-3 urangna. Rupina kali di kakaula Kang Mian. Gumilar ngasongkeun pananya bari nutup ka pajamian anu keur kucap kiceu piwir panona. Kongkolak namah kosong taya eusian. Hatena nyeredet oge barang mireungeuh kaayaan pajamian teh. Cacad panona teh kapan lantaran ngadu jajaten jeung Aki Salhapi waktu baheula di Miramar. Anu antukna jadi nungtun deui mi eling ka mangsa baheula. Bray narembongan asa cikeneh pisan kajadianana teh. Pamajid atunya kitu keneh. Sajeroning neuteup beungeut pajamian teh hatena mah ngahelas nu lain di kieuna. Kacipta deui waktu baheula padungdung di bedengna pagobang di Miramar. Harita mah pajamian teh gagah naker. Tapi buktina ayeuna maneh nangan ukur bisa kucap kiceu bari teu bisa neuleuh. Teu salah cek guguritan, nafsu anu mata kaduhung, badan anu katempuhan. Pamiarsa sadayana, waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui, cag urang tunda di Hanjuang siang. Urang teuneun di handeuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.